Halo guys, selamat malam. Wilujeng wengi. Penak deui sareng lauk dua-dua di limananya itu sa di lima suhu iya mah jam ngelakuin pelajaran segala teh jam sabaraha isuk teh cing sok satang mah satang isuk orang tuh bisa lamun ti jam 7 nepi ka jam 11 nganterkeun budak sakola ari sagala teu bisa kabeh mah geus dibubarkeun atuh. anjing dibubarkeun sekolah mah teu bisa Geus dibubarkeun sakolana sakalian teu bisa kecuali kieu budak kabeh jeung pamajikan dibawa museup ku aing tah leuwih alus kitu mih gitu papi edek nguseup engke heula we budak mah sakola mah gitu. jam sabaraha geus lohor lah nya jam 2-an lah begitu. jam sabaraha anu bawa geus asar gitunya gelang lama sore teuing sia teh kaburu hujan lohor aduh kumaha nya sia mah kumaha tukang jadwal teh teu bisa-bisa kumaha cek cing masih pantau itu bisi angin tiris tutup Jararo atuh ari tari risu aja teh lain di jam nya pokona mah kieu isuk menang teu meunang pokona kudu aya nu dibawa balik. kumaha lamun isuk ngusupna bari ngaliwat den Kumaha mun juk urang mah ngaliwat bari nguseup. Bagian mau kompor, bagian mau sangung. mana mau tabung 12 kilo 12 kilo dedinya diakon. Nah, hanya so guys dia rek mawa tabung 12 kilo nah hanya antep we Ayeuna nu dibawa masing-masing peralatan geus. Dedinya kompor. Urang naon dijek dinya teh? Urang mah jejer. Dinya gas 12 kilo. tidak motor gimana nanggep tabung LPG anu gede bayarna ninggal iya demi pemirsa nungguan isu mau tabung 12 kilo ninggal amun bisa mah sakaliannya talian eta kompor ini naon anu dibawa isu teh cikurang nanya deui kan dia geus dititah mawa teh naon teh tapi Dah, belum mau cai anggar panas sih suka mah menurut cuaca teh kan mun bisa mah menurut cuaca PMKG meureun isuk museup misalkan pokona mah aya nu bisa dibawa balik kumaha mun udunan meuli lauk we ka imah masing-masing 2 kilo sewa nu penting mah bener gitu ngulik daripada dicarekan ku pamajikan sapoe jemput Oda 5 jang oke. Oda 5 jang acara penting. Tong hayang ayeuna oda 5 oke. Mun mancing mah nya, mancing. Mes kopi we lah kumpul bae lah. Kekayaan kieu mah sore kekayaan kieu mah terus mun edek kieu amun edek kieu kekayaan kieu mun edek kieu mincuk we. Urang mau sangu dinya Rolanda dinya mau naon dan tong kurupuk sia teh. Pulpuk jeung tahu. Mbak itu naon teu marawa duit oge. Kan eueuh duit atuh si ukur kayaan kieu cik we. Iya. We nguseup mah nguseup we isu. Perkara menang rek teu menang. Bukberak we ka pamajikan mah. Ulah nepi ka omongeun kabeh warga. Tupo ya ulah bae Nah, teh mau warga nguseup jeung warga. Ya, iya, Teu nyambung. Bisi we warga geus narungguan di gerbang gitu. Mana lauk? Ieu bisi we. 2 kilo usi sebeli usi 8 2 4 nah Terus rek nanya mulina duitna ti saha? 2an Orang bukan kayaan kita terus terang, orang tuh bisa beli lauk. Intinya teh kan ayahnya kursi diharap jual, heula biar beli lauk. Kena naon? Kumaha nguseup ti peuting. tah Power sih, siapa kotokeun. Tincakeun ti kebus. Kan ribet atuh. kon mau ieu lampu Pokoknya, pacar calon lagi mana? make aki digalong belinya Si nanti gue suruh pasti ke. Diolnya jam geus lohor.
Ari lohor teh jam sabaraha deh? Gitu. Jam sabaraha? Lohor. Kepanggil anjing telat salat lohor. Salat lohor sih. Kepanggil. Guys. Tara lesot gitu. Setin udud coba. Tara lesot tina lantai. Lesot. Setin udud. Dan mualas. Tapi cik. Lah heula jam 1 lah, guys. Ditanya ku urang ayeuna deui nya. Lohor jam sabaraha? Kumaha jadwal salat we? Pertanyaan nanya. Jadwal salat teh eta teh lohor teh jam sabaraha? Den, kapangi teh lesot tina udud. Jam 12 kurang. Kurangna sabaraha? Sok kurang paling sebenarnya tah. Sirang teuing. Kurang nanya tuh. Kayak kieu gitu. Kayak kieu mah kurangan we tuh. Ulah dipasikeun deui. Tadi dia ge jadwal salat. Nah heula kieu heula tuh. Berarti kudu masak subuh kudang. Urang kan arinitnya nganterkeun barudak sekolah hudang isuk-isuk. Urang isuk, kudang isuk-isuknya. Jadinya kudang subuh. Si udang isuk-isuk kayak udang subuh. Berarti mana mau salat subuh? Hah? Mau salat duha urang sakalian, subuh jeung duha dijikeun. Dan menang teu eta. Teu meunang lagus beurang gitu. Iya mah. Anu mana malas. Ayeuna nya ayeuna. Subuh mah jam Berarti 4. 4:30. Mana? Ayeuna 4:30 oge geus caang. Oh, dasar. Urang geus ada setik. Tapi nanya bau aki. Sewas. Kami dari channel UU22 jangan lupa Subrid. Like dan komen. Oke. Good. Atau langsung dinya teh. Subscribe. Dinya Enggak sih dinya. si teh jangan lupa di sini kan subri dinya teh. Like dan komen geus kitu hungkul dinya mah. Hafalkeun. Siga tadi Eta kan geus direkam.